Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu ka para wargi-wargi abdi sadayana. Mugia aya dinu kasehatan, mugia rezekina dipaparinceun dipabarikeun, perkarosna ayeuna nuju pandemi oge keun sawios. Mudah-mudahan urang lancar dina sagala rupina. Oge teh ka para pejabat-pejabat anu saurna bade ngabagi bantuan ka urang sadayana. Cing daenga dugikeun anu teu kapasihan oge cing dibabarikeun nalalian teu sanes. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hariwang nu geulis midangdang kairut jajaka gandang getah ngecelak kerbalangah pupus rarai kasucian. Poe ku nikmatna cinta marengan cahya kerhibar pamikirna bakal baik satuhu jajakan nu dipicinta. Kutan nu jadi panutan ninggalkeun taya laratan. Batrawali nyapayut nyapeur melit ka batin nu geulis. Palang siang nu dikandung teu dosa betitan dasa. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Urang ngadoa sasarangan mugia dinu virus corona ieu cing engal-engal uih deui, cing engal-engal deui alam urang teh cing diharap-dihari deui ciga kapungkur. Oge teh harap cing diarageun rezekina ka sadayana para wargi urang. Poe ku nikmatna cinta marengan cahya kerhibar pamikirna bakal raek satuhu jajakan nu dipicinta. Kutan nu jadi panutan ninggalkeun taya laratan. Batrawali nyapait nyapeur melit ka batin nu geulis. Palang siang nu dikandung teu dosa betitan dasa. Kutan nu jadi panutan ninggalkeun taya laratan. Batrawali nyapait nyapeur melit ka batin nu geulis. Palang siang nu dikandung teu dosa betitan dasa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.